Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Dina kasempatan ayeuna urang sarerea neraskin kana hanca jurumiyah bab isim ma'rifat. Cek kamari isim ma'rifat teh aya 5. Hiji isim domir, 2 isim alam, 3 isim mubham, 4 kalimah nu kaasupan alif lam, 5 idopat kana salah sahijina anu 4. Kamari beres ngabahas isim domir. Ta ayeuna rek ngabahas isim alam. Jadi isim alam teh ngaran gitu. Disakur ngaran ka jelema eta disebut isim alam gitu we heula supaya gampang. Ari isim alam, ari ngaran aya 3. Hiji aya alam karim. Ari alam karimah ngaran asli. Seperti contoh umpama alam karim ngaran asli teh Jaedun. Si Jaed, Bapak Jaed. Tak ieu Jaed disebut isim alam ngaran asli alam karim. Ari alam kunyah nyaeta ngaran anu dimimitian ku lapad abun atawa ummun. Contoh Abu Lahabin. Tak ieu Abu Lahab teh alam kunyah atawa Ummi Kulsum. Tak ieu Ummi Kulsum teh alam kunyah ngaran anu dimimitian ku lapad abun atawa ummun. Nu katilu alam lakob. Ari alam lakob mah lalanian. Seperti Anfunakotin, si Anfunakoh. Tak ieu lalanian. Alam lakob mah lalanian. Ari alam kunyah alam anu dimimitian ku lapad abun atawa ummun. Ngaran anu dimimitian ku abun atawa ummun. Abu Bakrin eta alam kunyah. Alam karimna Abu Bakar teh alam karimna Abdullah. Jadi alam karimah ngaran asli, alam kunyah ngaran anu dimimitian ku abun atawa ummun. Alam lakob lalanian Anfunakoh. Tak ieu isim alam, rek alam karim, rek alam kunyah, rek alam lakob, ieu kaasupkeun kana isim ma'rifat. Nomor katilu tina isim ma'rifat teh isim mubham. Nu kadua isim alam. Nu katilu isim mubham. Tari isim mubham teh isim isyarah. Isim isyarah. Cek sawareh kaasupkeun isim mubham teh isim mausul. Contoh isim isyarah hadza. Jadi isyarah mah ieu itu isyarah. Hada, hadihi, ulaika. Tak ieu contoh isim isyarah heula ke leuwih jelasna dina kitab anu panjang caritana. Ta ieu isim isyarah kaasupkeun isim ma'rifat. Isyarah kaasupkeun isim mubham kaasupkeun isim ma'rifat. Contoh isim mausul. Ta isim mausul kaasupkeun isim mubham kaasupkeun isim ma'rifat. Contoh isim mausul alladzi.
allati, alladzina, man, ma. Nah, iya. Contoh isim mausul. Jadi isim mausul kaasupkeun isim makrifat, isim isyarah kaasupkeun isim makrifat. Tak ieu mausul jeung isyarah disebut isim mubham. Nu kaopat kalimah anu kaasupan ku alif lam. Contoh ar-rajulu. Tak ieu ar-rajulu makrifat sabab kaasupan ku alif lam. Alhamdu makrifat kaasupan ku alif lam. Jadi sakur kalimah nu aya alif laman, ar-rajulu, alhamdu, al-islamu, ta eta makrifat. Nu kaopat kalimah nu kaasupan alif lam eta kaasupkeun isim makrifat. Nu kalima ma udipa liwahidin min hadhil arba'ati. Anu diidopatkeun kana salah sahiji tinu anu opat. Berarti idopat kana isim domir. Contoh, gulamuhu, gulamuhu, tak ieu disebut idopat. Ieu kudu apal heula kana bab idopat anu tarkib mudhof mudhof ilaih. Gulamu kanahu ieu disebutna idofat. Dua kalimah disambungkeun jadi hiji. Gulamu disebutna mudhof, hu disebut mudhof ilaih. Tangke dina bab idofat. Jadi sakur kalimah nu diidopatkeun kana isim domir, ta ieu teh kaasupkeun isim makrifat. Gulamuhu makrifat. Pangna makrifat idopat kana isim domir. Contoh deui, gulamu jaidin. Gulamu jaidin. Ieu gulamu mudhof, jaidin mudhof ilaih. Ieu disebut idopat. Gulamu kana jaidin, ieu idopat. Ta ieu gulamu diidopatkeun kana jaidin. Ari jaidin eta teh isim alam. Berarti gulamu jaidin disebut isim makrifat sabab idopat kana isim alam. Contoh deui, gulamu hadza. Ta ieu gulamu hada ieu kaasupkeun isim makrifat sabab idopat kana isim mubham. Berarti idopat kana isim domir, idopat kana isim alam, idopat kana isim mubham, idopat kana kalimah nu aya alif laman. Gulamur rajuli. Gulamu kana ar-rajuli ieu idopat. Gulamu idopat kana ar-rajuli. Berarti gulamu rajuli ieu makrifat sabab idopat kana kalimah nu kaasupan alif lam. Ar-rajuli kaasupan alif lam. Ieu gulamu idopat kana ar-rajuli. Berarti gulamu rajuli ieu isim makrifat. Jadi intina isim makrifat lobana 5. Hiji isim domir, 2 isim alam, 3 isim mubham,
opat kalimah nu kaasupan alif lam, 5 idopat karena salah sahijina anu opat, idopat karena isim domir, idopat karena isim alam, idopat karena isim mubham, idopat karena kalimah nu aya alif laman, eta kaasupkeun isim makrifat. Cek sawareh isim makrifat aya genep, sabab isim mubham aya 2, hiji isim isyarah, 2 isim mausul. Di cek sapalih mah isim mausul kalebetkeun kana isim mubham. Aya isim makrifat. Aya sing paham isim makrifat, sabab engke nyieun mubtada teh kudu ku isim makrifat. Meunang nyieun mubtada ku isim nakiroh asalkan aya syaratna engke aya musawig. Dan tinggal ngabahas isim tabe nomor ka 2 nyaeta atap. Wallahu a'lam bishawab.